putra teh dongkap ka jajar Sokalima kumaha nangingnya kitu nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana bener karek balik kita aduh lamun kita tadi ieu budak ayanya moal teu eleh ku jelema ieu nya ge lungguh jago ieu mah hiji ngahaja ka jajar Sokalima leres ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun nuhun kumaha geus usum buncis ditu pang bejakeun ka Haji Rono nya menta kitu 3 kilo mah ngeunah teh dipake coe sama timbalan dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua raos amah henteu numawi putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweung sadayana margi di negara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan negara hah dedengean teh lambang negara leres layang jamu sekali musada teh ha timbalan ka mana numawi teu aya teu geuning numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulung we manawi aya bong bolongan dan di negara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana da bararohong atuh bararohong urang Amarta mah panita teu mempan jelema sakti teu mati anu pinuh ilmu ge teu metu paranormal lalaas dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka atuh bung bang meureun di ditu teh nya leres manawi amat tiasa nulungan bong bolongan margi salira mah hiji pandita dua da puguh gelar na gedangiang ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama moal aya 2 moal aya 3 dangiang dorna disebutna ge ai dangiang naon cing sok malah sok dipake kakawen dangiang dorna ruat balajaya hah ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah nah dangiang dorna nginang ruat bala-bala nya kawalat teh kawalat tadi di mana orang lapar beas teh sok dikawalat diliwet eta kinten-kintenna eta pusaka teh oge mulih di negara Purbakansana teh ngalamar nya budakna bageulih Arjuna Subadra Srikani teh ta eleh tah peretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi enah mawati kudrat ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna marokana Arjuna teh pamajikanna teh loba angger daek deurean ku Arjuna mah iya manawi aya bong-bolongan kedah ka mana milarian pusaka negara nah meuni da teu dikuruneangan kanu jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang negara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang di negara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut
mangane disebut natah mau oleh gitu mau oleh kalengitan padahal sekali dua kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sagala rupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal panggih apruk-aprukan sanajan nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal aduh nah ieu teh leungit ragrag atanapi aya nu maling kinten-kinten saha anu malingna bangsat nu malingna mah amat teh kungsi baheula teh meuli gamelan wayangna komplit mimitina puak paok bugunungan marukana gonewa disebut-sebutkeun emu ngamodal mah imbalan saha cing sok oncom meos kitu saha cing saha geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kula warga Tumaritis bangsa Tungku teh marukana si cepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sapuak-puak mah ta eta jelema ngalemet mah kula warga si Semar tapi ulah cek ama ya bisi pajarkeun ngaliarkeun daun ceuli ngaliarkeun taleus atuh ta eta wayahna kasep entong diantep jelema kitu mah tuman lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka salah ceuli tah kurang ajar nah dipake naon teh hayang maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada si dawala teh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugal janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olok siksa sabab si dawala mah lamun can disiksa kula warga Semar mah tara kabejakeun tara ngaku jeung barina ge da moal dosa dijamin tak lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan mah ulah kasirem-sirem oge ulah dipaehan sirem da si Semar malah sirem aduh sadaya-daya ama entong diantep paehan ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar pek ama naon ari ama naon kumaha lamun kula warga Tumaritis pararae aduh teuing kitu lahir dulur ge lain nyangan dosa we urang make dosa teh keur antep eta dipaehan ku Arjuna keur bae da kerudunganana naon rugina keur urang tingali bapa maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita Pak teu kabujeng abdi meser martabak teu dugi ka kota Pak Bapak teu bisa nyarita hapunten Bapak abdi hapunten dunungan hapunten kalepatan pun Bapak dihampura dawala muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak
Mahawai atuh agan pun bapak teh da lanong sadayana oge terus dilaksanakeun parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong boh lanong kampung boh ti dokter kulu bawang sakintal ku abdi di kulu mainnya nu gering siapa dia ngecoe sama beak nama ku akang ieu teh kumaha mimitina kawitna mah panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teu moal kateterasan ulan kawitna mah kahujanan teteh ulan sugan teh pilek wungkul aya-ayeuna kateterasan bilih pun bapak enjing pageto ulan hai parantos ka uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering anguran singa doa sabab ku unggah jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu ulah gering sararea tapi loda mah kaula nun bakal kaalaman sumuhun katerangan ge parantos ngawartosan kulo nafsi dai katu maut dah naon Kang yen sadayana oge bakal kena kuruksak nya teh maot teh tenan kulna teh kul jame teh nyan teh eta teh sakabeh iya taku kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi heueuh saha nu teu melang saha nu teu cinta boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapak da kaula ge baheula memang ngalaman beres marah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama nuhun Gusti Panu suwargi ulah muga-muga we urang astra jingga dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot nyaeta anu bisa jadi kolot tauladan jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam wallah mudah-mudahan itu sanajan bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat can aya kuciwana nuhun ulah mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana kitu ulah tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh kaula teh boga maksud anu tangtu aceu astra jingga dawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah luh jalma-jalma nu biadab saolah keur demam itu budaya urang tereh kalindih ku budaya-budaya deungeun alah mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak ulah tapi kekuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang kajaba ti kudu make teori ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula elmuna dek disadap ke di mana geus disadap elmuna bakal nyaho kalemahanana kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana taina teh urang teh jadi ancaman maranehna carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalametan sararea keur kasalametan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema lho ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema menang motongkeun opat
atau opat potong dicacag saha jalmina saha kaula nu hampura ka sararea da ieu mah keur kasalamatan sararea anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat. Loh, coba Gusti pun Bapak. Astagfirullahaladzim. Nah, nya anu borok dirorojok. Abong hirup karena teh semplek. Tara kapalang aja lemah keur kieu. Teu lepat teh agan, teu salah. Keur malabuh katinggang tihang aja puguh we. Sudah jatuh ke tenggang tangannya. Cing Ridho sararea da puguh keur kasalamatan nagara jeung bangsa. Jeung tibatan Bapak maneh paehna mubadir. Ai kieu mah dipake syarat yakin keur Bapak maneh bakal jadi ibadah. Gusti Nu Maha Agung dunungan kaula. Ampun kaula nun. Saya nama kaula heulakeun. Saya nama abdi heula kan. Abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun Bapa dicacag. Mending abdi heula paeh aya kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun Bapa dicacag. Teu katingali nya Kang. Dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan. Bakal kaedanan, bakal inget wae kana hate. Bakal bang beung meureun Moal nikmat sagala rupa oge bulan. tangtos. Sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun Bapa dicacag. Moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan ku agan. Abdi heula we ganah. Moal tega abdi sakulawarga we paehan abe teu Teu jadi bayangan wae. teu jadi bayangan ka abdina. Kaula heula. Nulungan keun bae maneh mah pot ulah keun bae mah entong mah sawios abdi heula we mah dan ti ayeuna keneh abdi mah teu satuju keneh abdi paehan heula abe abdi teu terang pun Bapa dicacag Abdi teu ningali maneh sanggup dipaehan mangga ai demi nagara sareng bangsa mung abdi panginten Ridho demi pun Bapa peupeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga sae ku nyawa ora mi HP mah bisi teu boga suluh bisi eueuh cai pangalakeun cai bisi eueuh suluh pangalakeun suluh dewek moal tega abdi paehan ulah jang ulah keun bae mah entong mah aya keneh rama di Sekar Mume aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keunna ku kuringe dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nurek maehan tapi imah pamenta maneh abeh kaula teu boga dosa sok gerak tegerakeun kategaan paeh ulah jang mah sawios mah kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura inung jeung Bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi hampura Bapa ka abdi Pak sanajan Bapa teu tiasa sasauran tapi cepieuna mah muga-muga cing ngadangu keneh ku jorojo imanah Bapa ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi mangga mah hapunten heula abdi ngarepotkeun ka ka Bapa abdi teh ngariweuhkeun
muga-muga mah tiasa ngamparkeun hampura ka abdi dia hampura aja lah hampura deui euy sami-sami ya sok tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tigeuneuh teu maleuk mah Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan mangga Bapak demi Bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jingga anakin mah hapunten sakali deui abdi mah dihampura aja tuh ampun teuing dawala mangga sajajarkeun abdi mah hapunten mah dihampura dawala da pamenta na aceu waras itu makaning jati itu makaning waras waluya cager Kita polisi kita singkat Eli gini ai akah hirup demi Allah euy hari sileung euy naon hari sileung nyeta kuring mah pae hayang nyari si dewa hayang aladina kapsul di nomor udah wah malaikat lah malaikat waduh tingali dola aya budak ngora euy walu Gusti lain ieu jelema mun kasep teuing ieu nya turunan babah juga turunan babah euy kasep teu jeung sipit teh babah mana babah Cirebon kunaon sampean rag-rag bieu ka dieu nepi ka teh elina dikersakeun kaula menekung ka Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun panginten abdi teh kudu panjang umur bulan ade saha teh aden teh asa asing ilmu lima aden teh ngaran kaula sumu Jaya Sakti suruh tergantungan Jaya Sakti Jaya T27 jeung 8 dola 27 jeung 8 seperti 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11 17 cokot 4 cokot 17 tingkat 13 cokot 10 cokot 10 tingkat 3 tatiluan itu dewek silain kadinya apa ya naon maksudna nya nya teh teuing aya beda lieur atuh kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh nadacan uninga naon maot aduh ieu teh kumaha kawas lain kakolot teh cicing tong pipileuh kana urusan politik cicing moal ngarti seuing mah Bapak Semar teh maot
maut bulan abdi gitu kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi duka tahun Mas Jono jadi salira geta apa henteu kan aduh dedeuh teuing eta Semar ai Semar mah aya keneh kumaha ieu teh ngomong teh nya ngomong dalam itu kumaha pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah bener teuing kudu kitu nyarita hukum mah lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neugteug mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila saprasna nya ceknyana lain cek lainna dupis salira teh saha abdi teh putranya putra Semar jadi Semar mah aya keneh aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapak Semar nya kaula salah lu salah nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ na tinggi budak ieu nya geus sok ge budak pariksa ke laboratorium udah hamil teh saha kakasih teh abdi nya da cari ningat karena abdi Michael Jackson teh abdi penyanyi teh ieu mah penyanyi sabaya ai itu aya Dibja mana we harap sia teh mah ieu ai manehna hayang Michael Jackson ai ka aing Dibja nya kalarasan pisan atul upami laras salira putrana Bapak Semar mah danes injuna oh nya putrana Semar nyuhun kaula teh bade dedeheus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula nu mawi anu teh duka kumaha nasibna Semar teh nah pada neungelan pada ngepung kulan nah aya tamu di astina sarombongan maksana teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasihkeun jeung pulsa teh ka bawa angin naon teh enong teh nepi ka teu pendak deui pajar abdi pedit doreng aya tinapan anarkis kulan imah dieuneuk-euneuk nepi ka runtuhkeun mareyon eta masjid ngelebar masjid karek menang nyieun abdi can dikentengan-kentengan acan kantun pasang bata bata ke karek tilu siki kita ge panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa minta naon minta enong aya enong teh wah laceng duka ka mana pajarkeun di heureuyan ku abdi atuh kunaon diantep boga bapa disiksa kitu apa dialungkeun rag-rag di dieu tah ieu teh bade ka ditu deui abdi teh yuk jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh Aden di mana eta paling di jungla nanti heula kapal idinya Dibja sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega oh heueuh simkuring atuh tinggal persisnya Mickey Mouse aya ada sok sia digedikeun moal hah naon anu kena dipasihkeun atuh da teu aya ayeuna ya beranu diaranan versi di podala siap siapa ya bawa bapak mana dah lah nah waduh bapak dewek le urang ruang euy naon wah bisa keburu bau yang bawa kayak rumah sakit Islam ya tong di ruang eungap cicing bisa keburu bau naon ayo naon ya
cing asuh macam sampurkeun kitu goblok kabawahan teman lu ayo hayang hidup bola ewah satria kula naon nenggelan jelema anu tetua teh dosa sampean dosa kabina-bina teuing sia bono dola tuman mundur kabina-bina teuing sia bapak aing disiksa aboga kana sangsara tuman sateh bono tok si sabar keur bae ku si Aden heuh aing mah karo eret tiuk atuh saha sampean Sinatria ngaran kaula Jaya Sakti naon maksud jeung tujuanna pipilun kana urusan kaula jelema teh tua teh dosa digebugan tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tu leungit lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik saha jeung ya kaula salah saurang simpatisan Semar simpatisan teteh mun di jono Bapak Haji Sidik teteh atawa di buah dua Pak Haji Engkus teteh apa kon wani barang ngaku ora wani dening apa kulanang koe lanang Haji Mulati tegah ria pada maju dor siap are you ready ya
Salah ngomong piranya wak jelema tiluan goblok teh. Wala lamun mikir mah kasih dina yula beset ilmu itu teh. Cing percaya kasih ayah. Usia ayah wawan teu beset kabeh oge. Waru kana kumaha waru si ayah. Percaya kasih ayah. Mundur. Wah. Mana anu
dijagokeun ku Siling di mana budak teh etan budak satiran bieu tong ka eta dewek heula Sakela anak lain kelas lain level cucungik maneh gelut jeung aing nah ai wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang boga bandera sok cenah dia teh budak si hareupan kitu aing jeung dewek aing nepi ka maksa cing inget lamun maneh dina maksana keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam di mana teh neraka jahanam teh coba teu percaya sia lain si lain nggak percaya ya di mana di mana deket pindan eta raka jahanam teh itu cak siapa Haji Sidik sok kaya jauh lamun siling bener laki-laki dan jangan terus saya mudah itu karena saja buat karena saja nah tenggelan dan PKW nu mati gitu acan goblok tenggelan aing mereureuy deui ayeuna ditengeuh ke 100 tahun ditunggu naon aya kejadian naon cing dunya ieu teuing gitu nah teu nyambung alah aing teh boga teh makan si jidan percaya itu salah tembak viral gol alah bangun khawatir Kang goblok semua teh mau malas ya teh karaos lieur nya tengeulan merekpek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bieu punah acan goblok punah naon punah ya sanajan maneh pintura kata lebih salah kata puji dia bapak aing mah geus sedang foto ngareureuwas goblok iya bawa turunan teh ditu aing sok wah ya bawa turunan aing ya hayang nyaho kudu jahe dia bawa turunan aing kudu nya pas ya waduh itu woy wah sia tah sieun tah si goblok marukana kumaha meureun si maing alah si cepot kabur euy marukana aing jelema jagung gede atuh lain di Bandungan di baheula di zaman Mama Suhaya di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy siapa teh di mana teh jelema teh Mama Suhaya gitu gua dulu mengading cing na si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masakedeung deui ge modar siapa teh we mun panan poe masih lain teh tereh surup nanti hayang jadi jelema bener tong ngomong tukangan si cepot di dia dari lain di mana teh lain teh wanieun kasih lain teh pedah si lain teh adik pejabat da beungeut mah kasih lain teh merahmai tukangeun mah meurepan eueuh nu teu wanieun tapi ka urang tu maritis eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harapan aing deui aduh Gusti aduh liur waduh ada petir di siang hari aduh si cepot ka aing neluh urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu marukana rek mati urang aing teh raja siluman
aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh. Sia raja Namrud, aing raja singa hareup sok. Aing tukang teluh urang dieu. Dua kali aing leungel kana hulu aing. Dua kali lieur oge euy. Naon teh euy? Aya nu nunggu. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia. Aing jelmana moal dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia balik ka astina aing ditembak deui ku polisi. Keke naon maksudna neungeul kana hulu aing? Aing si aing datang ka dieu, ka lembur tumaritis. Dan baca enok aing mah teu didikeun, goblok. Maksudna ngata Bina teuing satengah jago hirup teh sia. sok. Lamun aing sia sok. Aing sia. Goblok sia hulu aing dientot euy. Goblok kumaha lamun belo aing reuneuh. Naon maksudna yang enong teh? Ya, Batara Kala teh ngancam jelema. Terus Dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara si Batara kesieun lamun jelema raja di negara nyekel enong Semar. cek saha? Mau ke jeung ya. Make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong. Mikir sia teh euy jelema geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tina salah kana bener tong sieun ku kala. Kala teh apa? Kalakuan si lain nu goreng nu matak jadi madawa mah setan. Kasih goblok kamu kan leutik ka aing teh sia. Bina-bina teh ya, renge ku sia. Lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate, judo, silat, tinju, kungfu, benyang. Lain seuri Nganggap enteng ka urang dia. oh lain nganggap enteng. Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu pieu nu dianggap enteng na leuwih ngulik istilahnya. Moal pati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia. Benar. Buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun aing hayang deuleu, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleu, ieu pajigrab kitu awak lamun tukang nyatu teuing. Langsung. Cing deuleu aing. Enta tepak tilu. Langsung. Moal. Langsung tepak tilu. Ayah silat ujung entot-entotan gitu. Aduh, lain sirat sama goblok merhatikan hap-hap. Nah, silat medelekeun. Contoh ya. Alus aing dulu.
jeung Jawa balik ke siapa Cigrang bina teh jangan pipilun karena urusan aing jadi aing keganggu kalau aing akan kerja bina teh tarik ber sok sialah hayang nyawa cepot tuluy euy bieu mah kaganggu kudu gelo sanajan mana nepi ka perlawanan oge tetep lah dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka we deuleu wah bener aya goblok jeung aing mah aman dunya teh sapajan sia ku melenang di dunya mau aman aduh hese euy aduh ieu sok aduh Bolo tulung aing dikerebok. Ai. Nah, ini pika kieu kajadian. Aya. Kabina-bina teh. Tepayus munguh diwiku teu layak aya di panita teu gini aya di resi kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh. Den, naon? Aden nu sasauranana abdi nu neungeulanna. Sok. Kabina-bina teuing sia teh. Aya. Marokana aing geus sieun. Tuman sia. Aduh. Ini puas mah wadena. puas Kang mau balik Nuhun den pamit aya aden bangetan duh moal aman. Den, kumaha mah? Seneng duren. Oh, sok. Meh sia ratu. Da abdi gebuki. Sugan terek mere nawaran teh. Ih, hayang meulu subuh we tuh. Udah. Ampun Satria aja. Cepot, lah sok papatahan. Papatahan kan jalan di bener sugan deui gisap sekali-kali mah naon cepot? ya promo Aja. ya promo mah di pintu saya eta tara balik Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh? da kepala Da silaing dununganana. Kumaha cepot? Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah. yang sapribadieun eta Sapribadieun si lain we atuh. Kumaha cepot aja. Bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Tak urang nyokot ceuk falsafah. Bisa negara waluya tapi nya eta rajana teh kudu nyekel enong ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon. Cing atuh balikeun kana kekosongan jiwa. Ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi. Ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja, bersih kararosong, hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih. Kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa. Ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumung. Sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu ungkul ai nafsu semata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ye ayeuna ceuk kala kitu padahal
tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teukeur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang erang geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jabat moal kuring lain pendendam jiwana lain pembunuh pasti dari dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu mau adik kumaha mau teh sangka mana teh soleh teh sangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureum ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor cik itu anak mah muli maju jalan gerak wah kilo barudak saya teh gara harudang setah aing hayang kopi mana marah redek aing mau eukeur Nuhuna kasadaya anu paratos ngarojo kana ini tinitan kuring acting siapa pasti mana bagaya ya malogai logai ya logai deh loba gaya ngomong mana logik naon mana logik naon loba pemajikan siapa lohut naon lohut loba hutang hele aing logik mana naon kebukaan logik ya naik karep mana logo naon logo loba kabogo mana mah lulus naon lulus loba kabogo tapi teu tulus si goblok mana lolos naon lolos teu ujian alah lieur aing gigituan kulantaran neangan inuman eueuh nya tidak aing teh hayang lieur atuh hayang negak duit teu boganya kapas gigituan jageun muju kunaon maneh mun teu nyambung di hubungan dina HP teh maneh di HP kuing teh nyambung oh na nomorna geus nyaho nya teh acan nya pantes teh nyambung goblok
Ngopi ka kicu-kicu Najeta. Naon? Naon teu ngarti aing mah goblok. Oh teu ngarti naon? Ieu teh aya naon ieu teh kitu teh maksudna mah. Oh. Wayahna urang teh nyerang di lepet poe ieu di gaya hiji nagara anu kudu diserang ku urang. Oh. Negara mana? Negara Ajar Padang. Oh. Syaharajana Wiramanik. Oh. Masalahna naon? Pokoknya mah orang rebut weta. Oh. Dari mana syahangaran? Oh. Syaha Gogon. Oh lain Gogon Syaha. Oh Apok. Oh Oman. Lain Alip. Lain Aceng. Lain Asep. Ani. Apep. Ari Apep mah waspada kata. Oh dalang ai mana syaha keke sehingga tuh kunaon kodena sangkan aing kapanggih ngaranna naon. Oh anu nyanyi teh naon? Begadang jangan begadang. Oh, Oma. Si goblok ngaranna Oma. Aduh ampun. Coba. Oh Oma naon kaituna Oma Irama. Oma naon atuh? Oma naon? Tong ngambak sia. Oh si goblok jeung kitu cek aing nya ngarti aing ge goblok teh mah. Alah. Oma. Kemudian aya tuluina Oma teh Oma naon? Oma naon? Ya. Oh, sing eta cing sok sia. Jelas. Ngerti goblok. Oh, bodoh siapa teh mengerti. Aing mah Anu dua kecap pakai arti. Aduh, ampun. Urang mana teh? Hah?
dua ucapnya dua engangnya mana teh oh cebek lain waas kopo bojong waru bojong laja si sok atuh lagu dewe naon lagu sok aya lagu naon lemur maneh naon halo oh Bandung oh anjing teh hese atuh teh Bandung pan Bandung teh lega di Bandung teh di mana hah Jalak Harupat Soreang Banjaran Lembang Ujung Berung Cileunyi Ranca Ekek Jelekong Giri Harja aya lagu deui naon Borono oh Majalaya anjing deh cece Sepeda Borono buat dari Majalaya. ampun Anu loba kanaran bermodal. Kudu kaciring nyanyian Borono. ai kabuki maneh naon kabuki maneh naon Roti. hah martabak Roti bakar. roti bakar Cilok. Baso. cilok Baso. batagor Lagu dia. naon atuh tuh udah batagor Nasi kuning. nasi kuning pedut apa euy tangkoa bubur pager ceri anjing wah naon atuh ku lagu deui sok colena oh colena eta lamun dahar deungeunna naon karesep naon Udah buleun. tok tek tak naon tok tek tak colenak deungeunna ieu mah heuh naon naon teh tek 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 karedok lencak goreng hayam kampung naon soto babat eta naon bete perkedel tahu Sumedang Pais Lukmas naon teh hese anjing ah Martabak telur. martabak telur tek 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 seberangnya tek 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 limanya berarti manggang mah meureut nom
5 engang tik 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 berarti dong nah 5 engang naon cing aing apa kabeuki maneh ti ucing anjing ketipu sia ku aing goblok eta bisa anjing goblok bisa nipu pisan guys katara ripu puas ya nepi ka kokoloyongan gitu ya teh jangan amang hirayana mojo juga nuhun kasadayana aduh cager mana bojo biasana mah pan mana teh budeg teu cager ini mah katipu aing tuh diubaran ku Pani aing teh kundirahangan tika syukur euy kana rumpul ka mana sawareh deui bisi ieu mah bisi meneh nagih dina waktuna dina mangsa ayeuna nyerang ka itu teh ya seolah-olah kurang buruhna teh bakal jadi pegawai negeri bakal jadi PNS jadi PNS sabab eta negara bakal karebut aya keraton anu aheng cing ti ayeuna kumaha keahlian mararaneh hayang jadi naon engke dina waktuna urang ngarojong urang koalisi ayeuna urang ngarojong raja urang dunungan urang supaya karebut eta kerajaan koalisi maneh sararea jeung urang siap lah dirojong ku abdi aya pasukan-pasukan anu bakat tiasa anut ka abdi kalian tiasa ngarojong kadunungan urang parahu abdi ange cing bercaden ya lain ayeuna mah loba nu ngajualan parahunya mengatasnamakan rakyat gini ngakuas nu heueuh padahal keur kepentingan maranehna we tungtungna mah pan aya paribasa nu bahaya mah parahu ngamang di darat ai ngamang di cai biasa teh mah
dan ngarusak mah parahu ngambang di darat model entah darat sarua sajajar lain parahu di darat walahna naon walahna jelema harianatnya padahal meuneunan nya menang sararea nya kudu ku sararea we nikmatna ge padahal anu boga parahu ceheug tepikeun ka hayang raya teh cing bener tak kitu euy wayahna sararea siapkeun tanaga jeung pikiran dina waktu ieu dunungan urang-urang rojong supaya eta nagara teh karebut siap ayo pada lumampa abdi mah hayang jadi lebe kitu dina waktu teh hayang jadi lebe letik teuing sia lebe mah pangluhurna ieu mah geun bae menteri agama da kopeahna mah urang teh geus meujeunna hayang menteri agama dek naon maneh geus menjadi menteri agama teh itu dulu-dulu urang dek diangkatkeun ka tanah suci awas sia kateringna kudu nu ngarareuna ulah nu teungeuna nya eta mah bagian anu mukim di ditu we meureun cingeuna pan selera urang mah tinggi nya baksakeun da di lemur batu rek ngeunah di teungeuna oge da lapar mah di dalahar ge abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang ceuk hariring ulah waka suka seuri mun can panggih jati diri tah ku hal sakitu anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana dek kana hade geraprak da geus di bejaan teh
dari Pangeran Mahenu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ay Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul Pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nyacuk nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun na junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa eta kejadian teh spektakuler. Laduni cuk. Nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka langit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atau loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apa kana riwayat Rasul diisrokeun di mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea ujang nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasulnya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neukteuk mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh
nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ya. Sapanjang hirup mah nya cuk. Sabab naon pang disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup belajar. Sanajan geus kolot mode dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu kanu kieu oge uang mah teu oleh nanyakeun. Nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh, hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna, hartina eta budak teh geus koloteur. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan dunya akhirat lahir batin teh juk. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung. Di beda-beda ternyata supaya nyara rambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cuk. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur, kursi menang batur, lomari menang batur, kenteng menang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing. Nu mawi di dieu habluminanas teh ujang. Antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah. Nya kadeudeung jeung kanyaah tinggal itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata, ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Eueuh nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea.
anu teu mangpaat asal urang mikir nya Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung ya Cuk. Hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya Cuk. Cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya. Ya Cuk. Urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya. Back to basic. Ya cing atuh ua minta lagu Cuk. Sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rezeki nepi ka rantui gitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur Ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah he gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara nya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang kurang kalihna cing soleh jazakallahu khairan nasira itu rezeki Cu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh Cu saat sanareng sena beuh ulah waka peureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai beunta mah kajaba nu pareureum tah kitu Cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya Cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar
ulah sare eker tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh majang jidug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pek geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cuk ulah saomong-omongna ulah sateungeu-teungeuna ulah sasiku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegahna beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun